yang si lain mati lain dina pastina perlaya lain dina mangsana puput umur lain dina waktuna hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengul cager ya ya strajinga jangira tangi kayanana Gusti nu agung Alah yang di akhirat tapi nah di akhirat tanggal kadu jeung aya tanggal gedang tapi tanggal gedangna emang geus eueuh dah si jadi di dieu mah di mana aing jang malaikat mulinya tapi manya malaikat jangan yang nah sudah papa dewek pak yang di mana maneh si goblok itu bapak iya jang di tukang jang di mana korehkeun eta korehkeun aya jukut ya hareup anjir bapak aing di mana lu astagfirullahaladzim batur capek batu riweuh dunungan bela ka aing ngadon berenang Semar nanaonan ieu teh yang ampun nanaonan dari bapak kawas budak kita bapak teh ngubur maneh sekalian jeung huluna atuh modar sekalian yang teu meunang kitu jang Pak kunaon inung si laing maya nu nyulik ayanak maya nu nyulik Pak usaha jang ku buta-buta maya nu nyulik mak digusur mak teh mak mangkaning make anu keneh mangkaning digerepe kana teh cenah amek nu bener jang demi Allah pada Gusti nu agung jang korekeun jang aing deui nu capek dengan pacu dak baru ku pacu ieu bener-bener teh ieu Gusti nu agung nanaonan penguin nuhun jang lain nuhun ieu teh bapak teh nanaonan panjang caritana baja dedengean teh nu si lain anu nyulik aya nu nyulik Pak bapak eueuh teh nu nyulik minta bantuan kadunungan atuh lain bantuan ku sia dengekeun heula budayut ulah waka ngamak ka batur teh dengekeun heula nu kieu patut teh ngabela nu jadi inung sanajan inung sampeuran nepi ka bebeakan aing kanu jadi inung ente mapan di dia ngadon ngenog tuluy ya mak teh diculik minta ditebus kula yang jamus kali musada ulu minta ditebus kula yang jamus mohon bebejak kadunungan Pak ngaranna yang jamus teh bisa dicokot dibantuan ku juragan Anom Gatot Kaca ngan aneh Pak eta Jararago kabeh juragan Gatot Kaca juragan Bima teuing kumaha nasibna ayeuna juragan Arjuna milu ngabela ari ieu juragan Bawang ngejodog wae juragan Tebu jadi dunungan ge eleh juragan Anom ge Pak sok bayangkeun ku Bapak jang ulah kieu jadi eta teh buta kieu wayahna ayeuna si laing kudu berjuang naon budayut lawan eta buta dengekeun dangukeun ku Bapak dunungan eleh Gatot Kaca sakitu gagahna eleh komo ku abdi pikir
Tapi si lain aya kawanin teu nyaah teu ka indung si lain ieu nu nyaah mah bapa nyaah teu ka pamajikan kabina-bina teuing pamajikan aya nu nyulik kadon kikieu aneh naon maksudna panjang cek aing caritana ayeuna make we si lain wani teu eta kabuta lain urusan wani tapi eleh aing mah nanyakeun we si lain wani teu ieu wani mah wani ngan si sorokoyor moal mampu hayang payah 2 kali ye aing mah nanyakeun ka si lain wani teu nya wani diuk ulah diuk rek naon bapak teh lamun bener si lain aya kawani ngabelaan indung si lain tah waktuna ayeuna si lain bebela kanu jadi indung didinya bebela kanu jadi pamajikan lain ditahana ku aing dibantuan bantuan naon ya pak si cepot teh datang ka itu teh meureunnan-meureun jadi paehan si lain datang ulah make baju nu ieu ulah make baju ieu make baju naon legging tong loba ngomong goblok cetek jeung tiri jeung naon aing teh di baju make baju naon peureum siana bulan peureum lajeng ya astajinga dijiat ku Semar Badranaya atuh ya astajinga leungit tampel lebih hilang tanpa karana ngajang elek jadi sinatria kasep karempreng koneng gandang pertengdang nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya papat warnane ya kilang gumila buka mata si lain ya lu ya pak jang nah anjir gining kieu aduh wow jeung make karembong pak parenti nying sering itu tah cobian tah babatok sia ini teh naon jadi kieu abdi jadi kasep jadi kasep tadi nama goreng sering teh ka anak begitu we hebat bapak luar biasa jadi tah wayahna si lain ngelawan ye sanajan make nu kieu anger eleh tenang kumaha aing jadi abdi kudu ngalawan sok lawan ku si lain ganti wujud sora si lain kudu digenti sora kumaha genti sorana ulah kieu kumaha sok picen kokotorna di tengkoro picen lupor pijen lupor pijen sok ngomong buat bisa ngomong sih teh Badranaya tah iya sorana aduh tersangka gening Bapak Semar luar biasa salira Bapak Semar hebat anjeun Gusti jadi kaula parantos kieu bade kumaha ieu teh Semar Badranaya tah geus kieu sorang ganti wujud ganti wayahna ngaran si lain ganti jadi ngaran kaula saha ieu teh Semar bapak goblok Semar di Semar deui apiling cek waing tah kaula geus jadi kieu ganteng keneh kaula jeung anjeun Semar masya we goblok tah genti ngaran si lain saha pingaranan kaula Papa Semar ngaran si lain ayeuna ku dewek rek dibere ngaran nyaeta Sang Hyang Wirayuda
Sang Hyang Wirayuda. Wirayuda, bener. Kumaha upami Sang Hyang Wira swasta. Supados kaula rada beunghar Semar. Kumaha sia we goblok ah. Lieur aing. Tak tugas kaula kumaha wayahna salametkeun indung si lain. Sae Bapak Semar. Kumaha kasaktian kaula? Tah, supaya si lain sarua kasaktian si lain jeung dewek sok cabut bukai. Oh, mangga. Bah. Nyabut buuk sok. Punten. Iya, montong kabeh goblok. Lain kabeh salamar. Atuna lain ngomong bos. Eta mah lain dicabut, dirabut atuh sia teh. Sok salamar. Salamar nya. Tuluy kumaha ieu? Sok bisa lain gayem. Gayem. Bener. Coba. Batur maka anak teh mere fried chicken. Dunkin Donut. Pizza Hut. Mere buuk dihakan. Aki-akina naon budak kieu. Sok dah hari laku saeja. Sae mangga Bapak Semar. Geus, parantos. Jadi kasaktian kaula teh bakal sarua jeung Bapak, bener? Sae. Kaula apa Bapak masa ciduh matu sakecapi nyata. Jang bener jang. Semar. Naon sih goblok? Lulus ayeuna. Karasa ninggalkeun jadi anak jeung pamajikan maneh Semar. Urang ajar mau dicageurkeun nepi ka isuk wae. Jang, cageurkeun dewek jang. Eueuh. Udang. Ampun jang, dumasa dewek salah. Benar, nya. Cager Semar. Dulu itu. Nanaonan goblok. Kurang ajar kurang ajar yang dileleskeun deui sia nu leuleus mah alah. Kabina-bina teuing koplok. Aing leuleus teh can kuda-kuda aingna. Kabina-bina teuing aduh ampun Bapak Semar kaula ampun. Kaula bakat taluk sabta purina jalma. Sabta marga. Oh purihaneunana. Ka mana we karep sia eta mana? Cager ya. Aduh. Hebat anjeun Bapak Semar. Semar naon? Leuleus anjeun. Sok. Leuleus, sok. Nahan teh leuleus. Dengekeun ku sia aing mah pabrikna goblok. Tapi yang berarti hayo saya kalah ngajar boros teh. Para buta-buta mah. Rasakeun pembalasan ti aing. Aing tadi tengah anjir poho dengaran aing saha tadi. Ngaran aing teh tina es. Sang Hyang. Sang Hyang. Yuherna gitu. Tabakuwunya. Oh, Sang Hyang Wira swasta nang teh. Padahal teuing kumaha aing dibasmi ku aing awas. Manya goblok satria kitu sia teh. Kabina-bina teuing rasakeun pembalasan teh aing. Awas kaula bakal gugurawilan dina waktu saena. Ya angin ampun. Tah kitu dalang benerkeun hese. So, rasakeun sakurajar. Aduh. Ampas. Tah cicing euy. Hap. Hah? Gugurawilan.
goblok ai ya satria saja jalan enek-enekan teureun-eureun kacarios di alas Tibrasara ye Raden Gatot Kaca salaresna lagrag dim Dwarawati atau laporan ka Prabu Batara Kresna wireh Dewi Setyaragen aya nu nyuli atuh Gatot Kaca kairing ieu Prabu Batara Kresna datan niratang ngademan datan niratang ngademan mang boleh ngadrana buta itu anu ngelekeun kaula teh wa anu mana Kasep tuh nu jangkung gede wa buta nu eta iya nawa Kasep Gatot Kaca anak gua upami salira maksakeun geluting eta buta nepi ka jagat rungkad moal meunang Kasep nah wa pokona moal meunang we hidup Kasep eta kasaktianana luar biasa gitu wa leres paingan putra dalam eleh wa ayeuna mah kieu tuh bantosan heula tuh tuang rama paman Arjuna bantosan sae mangga permios ari Kakang Semar nanaonan ieu teh dulu itu apaleun sungan teh aing ka dieu teh apaleun nanaonan Kakang Semar sakira-kira na Kakang Semar aya teu geunah ka Panawa aya kakesel ka Panawa atuh nadugikeun we Kakang Semar apana aya musyawarah mufakat ulah kikieuan Kakang Semar teh dugikeun langsung ku salira Kakang Semar ka panggagung amarta ari salira jisim abdi teh parantos ngukur ka kujur ngumangka awak parantos ngaca jisim abdi teh saha ayeuna jisim abdi upami aya kakesel ka Panawa ngeunaan ieu kajadian teras didugikeun ku jisim abdi ye naon kasebatna bijilna teh jisim abdi jelema anu kieu mah moal digugu agan moal didangu-dangu acan moal aya pangaruh jisim abdi mah agan tah sugane ku kieu mah aya hikmahna agan leres kau lagi apa Kakang Semar nanging ulah kieu-kieu teuing ngariweuhkeun sararea akang kitu kumaha teh dulu itu apaleun ujang Abong Wisnu dulu ujang jang astajinga ulah hareup teh jang ajar artilah maju iya udang sia nepi ka mana kasaktian anjeun edon rasakeun sia penasti sayang kumampara panengahing Pandawa di jamak dening ieu kelas rengi leuleus lir kapuk kai bunal lir kapas ojen wet udang sia iya pas Allah goblok
goblok can ditengah naon teling ulang sia Arjuna Gatot Kaca iwari ngajoprak di satengahing marga atuh ieu Sang Hyang Wirayuda pahlawan dukati mana malah disebut pahlawan anu luar biasa naik kena tangkal kalapa loncat ti luhur ka handap gagajleng bari gogorowokan Arjuna ngagaloler anjeun mah sarare itu naon hudang batur berjuang di medan perang ngadon malolor kieu saha anjeun saha kaula ngaran Sang Hyang Wira usaha dari kita untuk kita rek naon anjeun ka dieu kaula rek bantuan anjeun Arjuna rek ngabela anjeun kaula pembela kebenaran dan keadilan dangukeun Arjuna ku anjeun lain saha anjeun geuning aya Gatot Subroto Gatot Kaca kaula tah poho Gatot Kaca luar biasa geuning areleh maneh kabeh leres bae kabeh geuning kabina-bina teuing ngaku satria piningit ngaku satria amarta tapi bae kabeh nanaonan anjeun satria kaula rek kabela ka anjeun Arjuna tapi maneh geuning kitu teu seuri-seuri rek seuri kumaha da kaula teh leuleus bah cik lamun bener anjeun rek nulungan kaula cageurkeun kaula Arjuna kaula cager anjeun luar biasa anjeun satria hebat anjeun Gatot Kaca kaula hayang cager iya cager wis paman satria luar biasa ieu paman dawala sia mah teu kudu ieu da sia mah teu naon hudang goblok anjir nyahoon gel satria naon ieu hebat paman satria ieu hebat anjeun satria kaula nu bakal bebela ka anjeun sadayana mana si Bima aya Kakang Bima keur ngalawan buta-buta keun antep-antep aya mah puguhkeun ka kaula anjeun tiluan wayana udunan saridona we ngenceng kaula nyin mushola di imah ieu teh kumaha satria teh ieu teh satria teh kanggo naon udunan kaula hayang meuli STB TV kaula runyem keneh satria nanahaon anjeun teh kurang ajar naon rek kabela naon geuning kieu ieu kaula teh rek kabela Arjuna boga ilmu naon maneh aduh teu percaya ka aing teu percaya ka saya anjeun Arjuna bener hayang nyoba ka di jaya kaula cik hayang leuleus Allah ai mak aing leuleus Allah siapa leuleus dawala tapi gelo cager anjir satria goblok kumaha Arjuna percaya kaula satria cager aduh ampun Gatot Kaca cager ampun lagrag hebat satria ampun kalau ampun perios muter Gatot Kaca kabina-bina teh cik atuh naon pego kesana dewa-dewa kuang dibabat agan naon agan naon dulu itu tetiasa nyarios oh damang agan
mikirna naon ieu teh. Ih. Palawora teuing mere ilmu teh. Saur Kakang Semar nitah kudu keahlina, cing tumpa-tumpa nu kitu dibere ilmu kieu. Kakang Semar na kumaha tingali awut-awutan dunya. Panawa kabeh sarieuna nu eta satria. Tingali Bima nyumput di tukang tanggal jauh. Gatot Kaca asup kana pare. Sok kita kumaha Kakang Semar teh? Ai ih kumaha teh? Jang tong kalawihan teuing jang. Amina teuing. Kamararana jelema teh. Nyaringkahan aing kurang ajar gareuleuh ka aing naon teh? Bima. Tong beja-beja aing di dieu net. Gatot Kaca rek naon ke kebon tiwu. Kurang ajar kuan dibabat mana patih naenya. Sajen ngaran kalau Sang Hyang Wira. Nanti Bapak mau deui Wirayuda tah eta Wirayuda. Urang ajar dipaehan sok paehan aing. Sok paehan. Ela tuh. Sok paehan. Hah? Hayang nyahon nepi ka mana kasaktian anjeun pek pilih daging aing ipis tulang aing nu rengang. Heuh teangan. Sok teulan. Sok. Teu wani teh hareup sok di tukang tah. Tah. Sok. Ai iya. Geus. Modar aing atuh. Tapi bohong. Kagetnya ningali aing. Hah? Teu sombong aing mah. Ilmu padi aing. Teu sombong naon goblok cenah teh. Kurang ajar wat. Wes hebat maneh aing atuh. Wes. Iya. Menastikar sayang pemampara. Iya kalah serangnya dijamak dening Sang Hyang Wirayuda. Leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia. Jaka gentiri rayina Dewi Setyaragen. Udang. Anjir. Hello mane oi. Hebat mana? Nah jadi korek api. Beung nepi ka panjang kitu mana? Hah? Jaka gentiri. Aing. Nanaonan anjeun dititah ku saha? Moal dibeja-beja nu jaka aing mah. Nanyakeun ku mana cepot. Apa kakak ulah? Nyapa atuh mana cepot ling? Tong dibeja-beja. Edek buah. Edek tiwu, tahu jerot. Mau tahu jerot masih ada jerot ku aing. Bener-bener teh dititah ku saha mau dibeja-beja. Kurang ajar. Beki bingung aing ieu. Oh itu ulon-ulonna teh denawa. Denawa nu jangkung badak. Kadia mah. Urang gelo rasakeun jeung aing bangsat, rasakeun ku aing awas. Aing bisa ngapung. Kurang ajar. Tong kaleuwihan goblok. Kabina-bina teuing teh. Satria di
satria teh naha gelo ulu itu jeung gawil wae deui ai saktina mah sakti ngan jiga nu gelo si goblok ge leuwih teuing jika pamanehna mikir menang jadi dewan tapi teu ka tepi deui jadi kitu rada gelo tuh cik hayang nyaho jeung aing siang raja ayo kadenge ilmu padi wis teh kurang ajar hat wop Jang satria hebat gitu bener Jang euy kan eta ku gelona juragan Bima karunya nyumput itu juragan Bima teh datang ka kau lolap begitu kau mau juragan Arjuna manongeng dina rungkun bujur ke mana karep juragan mah asup kana itu kana kebon tiwu ketemu teh gareng ada hartiwu we kerakas beak meureun tilu tumak meureun luar biasa nih sia sok nepi ka mana rasakeun ku aing penas dikersayang dumampara pasti teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglara papasten anu tumiba ieu Sang Hyang Wirayuda dijamak dening ieu kalaka murka leungit tampal lebih hilang tanpa karana jadi deui astra jinga sabihara-sabihari cilaka le barang Bima Arjuna Gatot Kaca apalin ieu teh asta jingga atuh ieu Bima loncat tina tangkal jauh Gatot Kaca ngapung ti kebon tiwu Arjuna ge sami ngamuknya teh bade ngaberik ya asta jingga dawala nyenak bedog ieu asta jingga dibeberik net geuning itu teh si cepot satria goblok net urang aja kapung net kapung ada si cilaka ieu bong astra jinga dikepung ku ieu tilu satria sareng dawala ka mana-mana dibeberi beuki jauh astra jinga teh capek-capek duka kumaha nasibna ieu astra jinga dibeberi ku tiluan upami palai uninga nasibna astra jinga kumaha kapayuna daya deui pakuwu kuduna beuh deui di dieu kadia anjeun datan nirata ngademan datan nirata ngademan mangkulingan rana geus waktuna da panawa areueuh mudah-mudahan panawa apa karena pamaksudan ieu nyaeta pentingna layang jamus kalimusada panasaran kunaon bet dipikahayang tungtungna bakal muka hatena supaya bisa ngaguar naon ai layang jamus kalimusada timbalan sok tugas anjeun geus beres balik deui ka jati ieu denawa kalaka murka leungit tampal lebih hilang tanpa karana
Dadia Endong Semar Badran Naya sareng Dewi Setiaragi. Nuhun ma parantos ngiring bajuang. Ya mung sakitu-kituna kaula mah teu tiasa langkung deui Kakang Semar. Oh, mudah-mudahan canakik mana jang. Segala perjuangan teh kudu make pengorbanan da lucu. Dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah. Dina ngaliwatan susah payah teh kudu dibarengan ikhlas jeung ridona. Tah mudah-mudahan anu dugi mah sagala rupa pada melante kedah ikhlas jeung ridona supaya mulus rahayu berkah salamet cu. Sakitu we ti wasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan. Sakali di mudah-mudahan pangersa Bapak Kuwu Yuherna sareng warga-wargana sadana di dieu di desa Tonjong, mudah-mudahan sadana jeung ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Kiri Harja tilu permios sanes teu sono, pamitan sanes pesenan, sanes waktos urang teh sapetepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.